Sampurasun wargi-wargi Sunda sadayana tepang dangu deui sareng simkuring dina ieu channel. Simkuring bade naraskeun hanca carita Sikidang Kilat Jago Tanding. Cariyos ieu karangan simkuring pribados. Mangganya wargi-wargi Sunda sadayana anu teu acan subscribe di subscribe heula nya channelna supados simkuring dina mandar cariyosna leuwih sumanget deui sareng tiasa midangkeun cariyos-cariyos anu tiasa ngahibur kaum dangu di mana bae ayana. Mangga ayeuna cuang kawitanan. Ujang sok nginum heula buka heula kulantaran ujang teh 2 poe 2 peuting tirakat. Ayeuna geus rengse sok nginum heula dahar heula tah aya bubuy sampo jeung boled. Sok bari ngobrol teh beuteng ujang kudu dieusian heula. Ayeuna mah da geus rengse tinggal ngalanjutkeun dina ngalatih ajian Kidang Kilat anu dina waktu ayeuna bakal dimimitian diturunkeun ku Aki. Ceuk Aki Ranggalawe nyarita kitu bari manehna oge nyuruput cai teh anu geus rada tiis kulantaran ditinggalkeun ku manehna nyalukan Parman kacurug. Mangga Aki mangga muhun ayeuna mah ari parantos diwidian ku Aki mah nya pastinya oke bade buka tembal Parman manehna oge bari harita nyokot cangkir tina batok anu geus biasa ku manehna digunakeun nginum. Suruput manehna teh nyuruput cai herang kawas kacida nikmatna kulantaran 2 tegukan oge cai dina cangkir batok teh erep. Geus kitu mah tuluy nyokot sampe anu masih keneh haneut camuil ku manehna teh di dahar bari ngadedengekeun Aki Ranggalawe anu nyarita deui. Tah engke mah sanggeus ujang istirahat sakedeung ku Aki bakal diajak ka hiji guha tempat anu bakal digunakeun ku Aki nurunkeun ajian pamungkas nyaeta Kidang Kilat. Di eta tempat ujang salawasna kudu cicing ulah keluar samemeh ujang bisa nyampurnakeun eta ajian. Ujang ulah wani kaluar ti jero guha lamun ku Aki acan dititah nah sanggup ujang kulantaran lamun ujang kaluar ti eta guha samemeh ku Aki dicalukan eta tandana ujang teh gagal jeung di moal bisa ngadua kali ku ujang diteleuman eta ajian teh. Sok ayeuna jawab samemeh urang mangkat ka eta tempat ujang sanggup atawa moal ngalaksanakeun eta pagawean di jero guha. Tanya Aki Ranggalawe bari neuteup Parman anu unggut-unggutan kacida ngartina jeung geus siap kudu naon bae oge anu dijalankeun ku dirina. Insyaallah Aki abdi parantos siap jiwa jeung ragana. Abdi moal ingkar moal wantun kaluar ti eta guha saupamina Aki teu acan miwarang abdi keluar ti eta tempat. Mangga Aki mangga abi mah parantos siap. Tembal Parman kacidayakina dina ngomongna oge
antep kacida kulantaran geus hayang nyangking ajian pamungkas anu rek diteleman ku dirina. Syukur Ujang, syukur ari kitu mah kana hate akina oge kacida regregna nya sok atuh ayeuna mah Ujang rengsekeun heula balang daharna kulantaran sanggeus ieu tangtuna oge di eta tempat teh Ujang ulah balang dahar sambarangan. Ujang ngan saukur bisa balang dahar naon bae anu ngadadak aya di eta tempat sabab teu meunang keluar tina jero guha. Ngarti Ujang. Ceuk Aki Ranggalawe harita nyaritakeun deui sagala rupana anu kudu dilakukeun jeung ulah dilanggar ku Parman saenggeus ngamimitian ngulik pangarti pamungkas di jero guha. Mohon Aki, mohon, insyaallah abdi parantos siap Aki. Tembal Parman atuh puguh bae Aki Ranggalawe teh beuki bungah deui bae dirina teh. Syukur atuh ari geus kieu mah sok lanjutkeun heula balang daharna. Aki arek salat heula hayang menta kanu kawasa supaya sagala rupana dilancarkeun. Ceuk Aki Ranggalawe bari nangtung Parman harita unggek. Mohon mangga Aki, mangga lajengkeun, mudah-mudahan sadaya anu dirancanakeun ku urang dikobul ku nu kawasa. Abdi oge hoyong tiasa gampil dina neuleuman ajian pamungkas anu bade dikawitanan ku Aki diturunkeun ka diri abdi. Tembal Parman bari unggut-unggutan. Geus kitu mah Aki Ranggalawe teh teu nyarita deui langsung asup ka jero tempat anu biasa digunakeun ku manehna salat jeung wiridan. Ayeuna urang tinggalkeun heula sakedeung kaayaan Parman jeung Aki Ranggalawe. Caturkeun di hiji tempat di tengah leuweung anu kacida poekna, tapi kedua jelma awewe eta teh kawasna mah teu dipika sieun atawa dipika melang kaayaan leuweung anu kacida gerot ku tatangkalan baradag di sabudeureun maranehna anu keur ngadu jajaten masing-masing. Geuningan eta teh Lisnawati jeung Nini Sukmala anu keur ngajajal pangarti eta wanoja samemeh diturunkeun sakabeh kamampuan anu dipimilik ku eta Nini anu geus ngajanjikeun bakal ngajadikeun Lisnawati murid tunggalna. Ok Nyai, gunakeun sakabeh kamampuan anu dipimilik ku Nyai teh ka Nini ulah sungkan-sungkan. Ceuk Nini Sukmala bari nyingkahan panarajang Lisnawati anu tangtuna lamun anu dilawan jawara atah-atah mah bakal gampang kakeunaan ku tajongan jeung tenggelan Lisnawati anu kacida ngabahayakeun keur jawara atah-atah mah. Tapi bubuhan anu dilawana hiji sepuh anu linuhung ku pangarti tangtuna. Keur Nini Sukmala mah kacida gampangna dina nyingkahan sakabeh runtuyan tenggelan jeung tajongan Lisnawati. Mangga Nini mangga. Curelat. Wuk blesat leplos kurentel leplos curelat curalit gajleng
blesat gitu jeung kitu dina waktu harita Lisnawati naker sakabeh kamampuan anu geus dipimilik ku manehna anu diajarkeun ku bapana. Lumayan oge Nyai, lumayan kemampuan Nyai teh, tapi ari keur ngalawan rampok-rampok gerot mah aduh karunya Nyai moal kuat tapi ngan keur ngalawan jago-jago atah mah kemampuan Nyai teh bisa diandalkeun ngan hanjakal. Ari kudu ngalawan komplotan Ki Bewok mah moal kuat Nyai, moal kuat tapi keun ayeuna mah da geus aya jeung Nini tong hariwang Nyai, tong hariwang ku Nini bakal diturunkeun sakabeh kemampuan anu dipimili ku Nini. Sok ayeuna mah teruskeun taker sakabeh kemampuan Nyai teh gunakeun serang Nini ulah hariwang ulah sieun Nini oge moal kukumaha sok Nyai sok cek Nini Sukmala bari seri leutik manehna teh luluncatan nyingkahan sakabeh serangan anu dilakukan ku Lisnawati ka dirina. Gajeleng blesat wuk cebrod leplos kurentel kubrak harita Lisnawati sanggeus sababaraha kali nyerang ka Nini Sukmala akhirna mah manehna teh kabeunangan ku tenggelan Nini Sukmala sanajan teu tarik oge tapi ngabalukarkeun dirina ngajengkang kana lemah sanajan teu tarik oge lumayan ripuh keur manehna mah. Aduh Nini nyeri geuningan nyeri, aduh nyeri. Jamak sakitu mah Nyai, jamak ieu mah keur latihan. Da lamun dina waktuna gelut mah pan geus karasa ku Nyai oge kumaha ripuhna. Komo deui nyangrepan lawan berat mah lain teh guling deui, bisa nyawa, bisa kehormatan anu bakal jadi tarohan keur Nyai. Komo deui Nyai mah waduh wanoja kacida gelisna saha bae oge lalakina moal sanggup lamun teu bogoh ka Nyai teh pokona mah bahaya keur Nyai mah bahaya gede. Jadi jamak sakitu mah Nyai nya, jamak hampura lain ini hayang nyilakakeun tapi supaya Nyai teh biasa ngarasakeun kumaha beratna lawan kitu nya Nyai. Cek Nini Sukmala nyarita kitu bari seri leutik. Mohon Nini mohon abdi oge teu kumaha tapi kieu geuningan karaos nanya. Aduh Gusti sadaya kemampuan abdi teh geuningan dipayuneun Nini mah teu aya naon-naonna atuh upami tos kieu mah enggal turunkeun pangartos anu dipimili ku Nini teh ka abdi. Cek Lisnawati bari ngatur napasna anu masih keneh reng hapranjug kulantaran cukup lila naker sakabeh pangartina digunakeun nyerang Nini Sukmala. Bener Nyai, bener seug ayeuna mah samemeh Nini nurunkeun kemampuan anu dipilih ku Nini. Sok heula urang diuk cua ngobrol heula Nyai, cua ngobrol jeung Nini. Sabar masalah ilmu mah da ku Nini oge moal dikoretkeun kapan geus janji Nini teh bakal nurunkeun sakabeh kemampuan Nini ka Nyai. Tembal Nini Sukmala bari miheul andiuk dina catang kayu gede anu aya di gigireun maranehna. Atuh geus kitu mah
Lisnawati oge langsung diuk digigireun Nini Sukmala bari nginum cai herang anu ngahaja dibawa ku manehna ka tempat eta. Sok reureuh lah Nyai ke cuang mimitian urang latihan ku jurus-jurus anu bakal diturunkan ku Nini ka Nyai. Ayeuna mah kesangna angkat terus heula supaya tanaga Nyai teh gede deui cek Nini Sukmala bari nepakan tak-tak Lisnawati anu unggek bari imut ngagelenyu. Saenggeus Nini Sukmala nyarita kitu sakedeung maranehna teh eueuh anu nyarita salianti ngararasakeun angin anu kacida segerna nebak kana awak maranehna anu jibreg ku kesang. Tapi saenggeus rada lila eueuh anu nyarita Lisnawati mulai muka obrolan deui bari neuteup sakedeung ka Nini Sukmala sanajan teu wani lila tuluy tungkul deui. Hapunten Nini, abdi mah kacida panasaranana hoyong terang naha Nini teh di ieu leuweung parantos sabaraha lami sareng deui upami kersa nerangkeun mah ka abdi teh hoyong terang naha Nini teh teu gaduh kaluarga putra atanapi incu kitu Nini eta anu ku abdi saban dinten santos sasarengan sareng Nini sok diemutan ku diri abdi geuningan Nini teh betah nyalira bae di ieu leuweung. Tapi hapuntennya Nini abdi parantos kumawantun naros kitu cek Lisnawati bari tungkul bener-bener teu wani neuteup Nini Sukmala anu dina waktu harita unggut-unggutan bari imut terus leungeunna teh nepakan deui tak-takna. Teu nanaon Nyai, teu nanaon ngan saukur nanya kitu piraku kudu menta dihampura sagala. Wajar Nyai boga pamikiran kitu wajar kulantaran bener Nini teh hirup di leuweung sorangan ngan Nini teh lain teu boga kaluarga baheula teh lain teu boga anak jeung incu tapi Gusti lamun rek dipikiran jeung rek dipikasedih ku Nini mah matak baluas matak pinuku kacecep. Nini Sukmala dina waktu harita langsung ngaguguk cerik mata krewas keur Lisnawati. Aduh Nini, hapunten abdi Nini geuningan panaros abdi teh ngajantenkeun manah Nini henteu sae hapunten Nini hapunten. Lisnawati harita langsung nangkep Nini Sukmala anu dina waktu eta nyegruk cerik saenggeus manehna nanya masalah kaluargana. Henteu Nyai, henteu. Nini sedih teh lain ku masalah ditanya kitu ku Nyai lain. Ngan Nini masuk baluas. Cek Nini oge mantak pinuhku cek kacecep hate teh kulantaran baheula anak jeung incu Nini teh ditandasa ku jalma anu teu tanggung jawab. Waktu harita Nini teh keur indit keur aya pagawean nyaho-nyaho pas balik ka lembur teh Gusti anak jeung incu Nini teh geus perlaya ku jalma anu sarakah nyiksa dugikeun ka henteuna.
Cek Nini Sukmala bari terus-terusan rembai ku cai mata nyaritakeun sagala rupana kaayaan anak jeung incuna dina waktu baheula keur harirup keneh di lembur babarengan jeung dirina. Aduh Nini, hapunten sakali deui abdi hapunten. Sanes abdi bade ngaguar masalah anu parantos lami meureunana disimpen dina manah Nini. Hapunten Nini, abdi mah teu nyangki geuningan Nini teh gaduh pengalaman hirup anu kacida beratna. Tapi kapalang ayeuna abdi parantos naros naha kunaon sareng saha anu parantos nandasa putra sareng incu Nini teh. Harita Lisnawati sanajan dina hatena ngarasa teu enak geus ngaguar masalah eta anu pastina oge disimpen rapet ku Nini Sukmala. Nya aduh Gusti Nyai Gusti Nini teh kacida beratna Nyai. Sabenerna mah anak jeung incu Nini teh baheula ditandasa ku rampok-rampok anu hampir mawa Nyai ka tempatna. Naon Nini anu nandasa teh komplotan Kibewo keneh? Nah saha pami kersanya nerangkeun nyarioskeun ka diri abdi mah saha putra sareng incu Nini teh eta napi aya di mana, kampungna di mana? Abdi hoyong terang, abdi teu nyangki geuningan Kibewo keneh anu parantos nandasa putra sareng incu Nini. Abdi hoyong terang Nini saha sareng di mana? Cek Lisnawati. Harita terus-terusan nanya bangun penasaran kacida hayang nyaho sagala rupana. Nini Sukmala harita meremkeun matana bari ngatur napasna samemeh ngajawab pananya Lisnawati. Lembur Nini teh baheula teh lembur anu salawasna dipikamemet ku Nini teh nyaeta lembur Pancarsari Nyai. Lembur Pancarsari eta lembur anak jeung incu Nini ditandasa ku komplotan Kibewo Nyai. Hah? Lembur Pancarsari saha putra sareng incu Nini teh? Nah abdi kenging terang sahanya Nini. Cek Lisnawati terus-terusan nanya bangun penasaran kacida sanggeus ngadenge lembur Nini Sukmala teh geuningan lembur Pancarsari. Waktosna kabujeng seep cag urang tunda dugi ka dieu heula kumahanya jeung saha sabenerna anak jeung incu Nini Sukmala teh ke kapayuna ku simkuring dipedar deui. Ayeuna cariosna dicekapkeun dugi ka dieu heula. Sapunya pegat simpai paturai patepang deui mangga permios.